Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain amin ya Allah ya rabbal alamin. Al hadisul 20, hadis anu ka-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula dalam tastahi pasna masyita. Inna mimma adrakan nasu, inna mimma sanyana tina perkara adroka anu parantos manggihan saha an nasu jalma-jalma min kalamin nubuwatil ula tina ucapan-ucapan atau caritaan-caritaan para nabi anu tipayun di dalam tastahi di mana-mana henteu boga kaeraan jen pasna makapek bae pigawe ku anjeun makana perkara sita anu karap anjeun kana itu perkara. Rawahul Bukhari. Al hadisu hadi wal isruna hadis anu ka 20 hijina an Abi Amrin wakila Abi Umrata Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu nyarios kuring ya Rasulullah wa Rasulullah qul ucapkeun atau carioskeun ku Gusti li ka kuring fil islami dina masalah Islam. Kaulan kana hiji cariosan la as'alu anu henteu kedah naroskeun deui kuring anhu tina itu cariosan ahadan ka saurang oge goiroka salian ti anjeun. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ucapkeun ku anjeun amantu iman kuring billahi ka Allah taala summastaqim tuluy kudu istiqomah anjeun. Rawahu Muslim. Al hadisu sani wal isrun hadis anu ka-22. An Abi Abdillah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan Sa'ala naros itu rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala maka nyarios itu rajul aroaita kumaha nyarios Gusti ka abdi. Ida sholat itu dimana sholat abdi al maktubati kana pirang-pirang anu dipardukeun sholat anu 5 waktu. Wasumtu sareng puasa abdi Ramadona dina bulan Ramadan. Wa ahlal tu sareng ngahalalkeun atawa migawe kuring kanu halal al halala kana anu halal. Wa haram tu sareng ngaharamkeun kuring al haram kanu diharamkeun. Walam ajid sareng tenambahan kuring ala dalika kana itu anu dituturkeun tadi syai'an kana hiji perkara oge. Udkhulul jannata nah bakal lebet abdi al jannata ka surga. Qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am sumuhun bakal asup ka surga saur Kanjeng Nabi teh. Rawahu Muslimun wa makna sareng ari maknana teh haram tu lapad harum tu al haroma lapad harum tu al haroma teh ijtana itu eta ngajauhan abdi kana eta haram. Wa makna ahlal tul halala teh faal tuhu eta migawe kuring kana halal. Mu'taqidan bari nekadkeun hilahu kana halalna itu anu dihalalkeun teh. Al hadisu salisu wal isruna hadis anu ka-23.
An Abi Malikin Al Haris bin Asim Al Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul imani at-tahuru ari susuci satrul imani eta satengah tina iman. Walhamdu sareng ari ucapan alhamdulillah tamlaul mizani eta makal minuhan alhamdulillah kana timbangan. Wa subhanallahi sareng ari subhanallah walhamdulillahi sareng alhamdulillahi tamlaani eta bakal minuhan atau matak minuhan duanana au tamlau atawa minuhan hiji-hiji natinu anu dua ma baina samai kana perkara anu aya antara langit wal ardi sareng bumi. Washolatu sareng ari salat nurun eta cahaya wasodaqatu sareng ari sodakoh teh burhanun eta jadi dalil wasobru sareng ari sobar teh diaun eta nyaangan wal qur'anu sareng ari Qur'an teh hujjatun eta jadi hujjah laka pikeun anjeun au alaika laka mah manfaatnya hujah laka manfaat pikeun anjeun au alaika atawa madarat ka anjeun. Kullun nasi ari sakabehna jalma sadayana jalma teh yagdu eta lempang isuk-isuk si jalma fabaiun maka ari jalma eta ngajual kana awakna nafsahu kana awakna itu si jalma fabaiun maka ari jalma eta ngajual babaiun ngajual nafsahu kana awakna itu jalma pamu tiuha maka ngamerdekakeun kana awakna aumu bikuha atawa anu ngaruksak kana awakna rawahu muslimun. Al hadis rabi wal isruna hadis anu ke-24 na An Abi Darin Al-Ghifari Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Madinah hadis yarwihi anu ngariwayatkeun Kanjeng Nabi kana hadis an rabbihi ti pangeranana Kanjeng Nabi azza wa jalla annahu sanyana Allah qala eta ngadawu Allah ya ibadi hei abdi-abdi kami inni haramtu sanyana kami eta ngaharamkeun kami adul makana ngadolim ala nafsi kadat kami waja'altuhu sareng ngajadikeun kuring kami sek Allah teh kana dolim teh bainakum di antara aranjeun muharraman kana diharamkeun fala tadolamu maka ulah silih doliman araranjeun ya ibadi wahai abdi-abdi kami. Kullukum ari sakabeh aranjeun teh sadayana aranjeun teh dolun eta anu sasar illa man hadaituhu illa man angin jalma hadaituhu anu parantos maparin hidayah atana pituduh kami huka itu jalma fastahduni maka kudu menta hidayah aranjeun ka kuring ka kami saur Allah ahdiku maka bakal maparin hidayah kuring ka aranjeun ya ibadi wahai hamba kuring kullukum ari sadayana aranjeun teh jaiun eta lapar illa man angin jalma amtuhu anu masihan tuang kuring ka itu jalma pastat imuni maka pek marenta dahar aranjeun ni ka kuring utaimkum maka bakal dibere dahar ya ibadi wahai abdi kami
kullukum ari sakabeh anjeun arin eta ditaranjang illa man kajalma jalma kecuali jalma kasautu anu makean kuring ka itu jalma pastaksuni maka pek marenta pakaian aranjin ka kuring aksuku maka makean kuring ka aranjin ya ibadi wahai hamba kami annakum sanyana aranjeun muhtiuna eta yen kasalahan aranjeun billaili di waktu peuting wa nahari sareng beurang wa ana sareng ari kuring aghfiru eta ngahampura kuring adunuba kana pirang-pirang dosa jami'an tegesna sadayana Fastaghfiruni maka kudu minta hampura aranjeun ka kuring aghfir lakum aghfir maka ngahampura kami lakum ka araranjeun ya ibadi wahai hamba kami innakum sanyanyana ari aranjeun teh lan tabelugu eta moal bisa nepi araranjeun duriun kana ngamadaratkeun ka kami patadurruni maka pek ngamadaratkeun aranjeun ka kami walan tablugu sareng moal bisa nepi araranjeun ka ngamangfaatkeun naf'i kana ngamanfaatkeun ka kuring patan fauni maka pek ngamanfaatkeun aranjeun ka kuring ya ibadi wahai hamba kuring lau anna awwalakum lamun sanyana anu ti heula ti araranjeun wa akhirakum sareng anu pandeuri ti araranjeun wa insakum sareng golongan jalma-jalma ti araranjeun wa jinnakum sareng jin ti araranjeun kanu anu aya sadayana ala atqa eta tetep ka pang takwa-takwana qalbi hatena lala qalbi rajulin hate lalaki wahidin anu sahiji minkum ti aranjeun majada maka moal nambahan naon dalika itu ayana takwa fi mulki syai'an dina kerajaan kami syai'an kana hiji perkara oke ya ibadi hei pirang-pirang abid kami lau anna awwalakum lamun teu ayana anu ti heula ti aranjeun wa akhirakum sareng anu pandeuri ti aranjeun wa insakum sareng jalma-jalma ti araranjeun wa jinnakum sareng jin ti araranjeun kanu eta aya sadaya ala afjari eta tetep kapang bangkawarahna qalbi rajulin wahidin bangkawarahna hatena lalaki anu sahiji minkum ti aranjeun mana koso maka moal ngurangan naon dalika ku itu ayana bangkawarah min mulki tina karajaan kuring syai'an saeutik oge gitu syai'an ya ibadi wahai abadi kami lau anna awwalakum lamun sanyana anu ti heula ti araranjeun wa akhirakum sareng anu pandeuri ti aranjeun wa insakum sareng jalma ti araranjeun wa jinnakum sareng jin ti aranjeun qamu eta nangtung sadayana bisa idin dina tempat atau di palataran wahidin anu sahiji dina hiji tempat palataran basa aluni tuluy menta sadayana ka kami itu tuluy mere kami maka mere kami kulla wahidin kasakur-sakur hiji-hijina
masalah tahu kana pamentana itu hiji-hijina mana koso maka mual ngurangan dalika itu merek teh mimma indi tina perkara anu tetep di kami illa kama yan kusul mihyatu illa kamanging secara yan kusu nguranganana naon al mihyatu cai anu dina jarum Ida udhila di mana diasupkeun jarum al bahro kana lautan. Ya ibadi pirang-pirang abdi kami innama hiya pastina ari innama hiya amalukum pastina ari amal eta pirang-pirang amal araranjeun sihakum ngitung kami kana amal lakum pikeun aranjeun summa wafikum tuluy ngabales kami ka aranjeun iya kana eta amal-amal paman maka saha-saha jalma wajada anu manggihan aya nasi jalma khairon kana leuwih alus Paliyahmadillah maka kudu muji itu jalma Allah ka Allah Waman sareng jalma wajada anu manggihan itu jalma ghairu dalika kana salian anu alus fala yalumanna maka ulahnya cad itu jalma illa nafsahu angin kana awakna itu jalma rawahu Muslim. Al hadisul khamisu wa yusruna hadis anu ka 25 na an Abi Darin radhiyallahu anhu aidon anna unasan sanyanya jalma min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anu tetep tina pirang-pirang sahabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu nyararios rin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah dahaba ahlud dusuri dahaba parantos angkat sa ahlu dusuri jalma-jalma anu loba hartana bil ujuri kalawan mawa pirang-pirang ganjaran yusalluna bisa salat ahlu dusur kama nusolli seperti salat abdi sadayana wa yasumuna sareng bisa paruasa itu ahlu dusur kama nasumu seperti abdi sadayana seperti puasana abdi sadayana wa yatasaddaquna sareng bisa sedekah ahlu dusur bipuduli amwalihim ku leuwihna tina pirang-pirang hartana ahlu dusur qala ngadawuh Kanjeng Nabi ka jalma-jalma teh awalaisa qad ja'alallahu lakum awalaisa nahan teu aya kalakuan qad ja'ala eta nyata tos ngajadikeun sallallahu Allah taala lakum pikeun araranjeun makana perkara tasaddaquna anu nyidekahkeun araranjeun inna bikulli tasbihatin sanyanya eta tetep tina sakur-sakur maca tasbih sodakotan jadi sodakoh wa kulli takbiratin sareng sakur-sakur takbir sodakotan itu jadi sodakoh wa kulli tahmidatin sareng sakur-sakur maca alhamdulillah sodakotan itu jadi sodakotan jadi sodakoh wa kulli tahlilatin sareng sakur-sakur maca la ilaha illallah sodakotan jadi sodakoh wa amrin sareng marentahkeun bil ma'rufi kana ma'ruf kealusan sodakotan jadi sodakoh wa nahyin sareng ngalarang atawa njegaan munkarin tina pamunkaran sodakotan itu jadi sodakoh wa fi budai ahadikum sareng tetap sareng eta tetap dina jima salah sahiji araranjeun bud'i ahadikum sodakotan eta jadi sodakoh dina jima oge qalu nyararios deui tah
Ya Rasulullah wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, ayati naha nurutna atau nyumponanana saha ahaduna salah sahiji ti abdi sadayana syahwatahu kana syahwatna ahad, wa yakunu sareng bukti eta tetep lahu eta tetep ka ahad piha dina syahwat ajrun naon ajrun ganjaran. Qala adau Rasulullah SAW, aroaitum nah henteu ningali aranjeun lau wadoaha lamun ngagunakeun itu ahad fi haromin, ngagunakeun itu ahad kana syahwat nate fi haromin dina haram, akana alaihi wizrun nah aya bukti alaihi eta tetep ka itu ahad teh wizrun naon wizrun dosa. Fakadzalika makanya kitu deui cara ngagunakeun ida wadoa di mana-mana ngagunakeun itu ahad fil halali dina anu halal, kana lahu ajrun kana maka bukti lahu eta tetep ka itu ahad ajrun naon ajrun ari ganjaran. Al hadis sadisu wal isruna hadis anu ka 20 genepna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi, kullu sulama ari sakur-sakur anggota minan nasi ti jalma-jalma alaihi eta tetep kana anggota sodakotun ari jadi sodakoh. Kullu yaumin ari tetep poe anu non tatlu anu bijil bihidina itu poe naon asyamsu panon poe ta'dilu tuluy mereskeun anjeun bainasna ini di antara dua jalma anu naon anu berselisih sodakotun eta jadi sodako. Watu inu sareng nulungan anjeun arrojula ka hiji lalaki ka seseorang bida batihi kana tutumpakanana itu rojul fatahmiluhu tuluy pangbawakeun anjeun ka rojul alaiha kana itu tutumpakan aw tarpau atawa pangnaikeun anjeun mangnaikeun anjeun lahu ka rojul alaiha kana tutumpakanana mata ahu kana bandana itu rojul sodakotun eta oge sodakoh. Wal kalimatu thayyibatu sareng ari kalimah atau ucapan anu hade anu alus sodakotun eta ge sodakoh. Wa bikulli khatwatin sareng ku sakur-sakur atawa sakabeh lengkah tamsiha anu lempang anjeun kana lengkah teh ila sholati kana rek salat sodakotun eta oge sodakoh. Wa tumitu sareng nyingkirkeun anjeun al adab kana rintangan atau anu matak milaraan anitoriki di tengah jalan anu nyasok lewatan jalan sodakotun eta oge sodakoh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadisu sabi'u wal isruna anin Nawasi ibni Sim'ani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika. Al birru ari kaalusan husnul khuluqi eta alus budi pekerti
halus akhlak wal ismu sareng ari dosa ma eta perkara haka anu nanjab itu perkara fi nafsika dina awak anjeun wakarita sareng ngewa anjeun karena yen ningalian an yatolia karena yen ningalian alaihin nasu alaihi kana eta perkara sahaan nasu jalma-jalma rawahu muslim wa an wabisa ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu datang kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola maka ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cita datang anjeun tas alu bari nanyakeun anjeun anil biri tina kaalusan kultu ngadawu kaula wa bisah naam sumuhun qala ngadawu kanjeng Nabi istafti menta fatwa anjeun qol baka kana hate anjeun albirru ari kaalusan ma eta perkara atma'anat anu tentrem ilahi kana eta perkara naon an nafsu awak watma'anna sareng ngarasa tentrem ilahi kana itu awak naon alqalbu hate wal ismu sareng ari dosa mahaka ma eta perkara haka anu nancep atau anu napal itu perkara fin nafsi dina nafsu tegasna nafsu hayangeun kana ngalakonanana wa taroddada sareng naon taroddada fisadri dina hate wa in aftaka sareng sanajan mere fatwa ka anjeun saha annasu jalma sejen wa abtuka tegasna mere fatwa jalma-jalma ka anjeun hadisun ari ieu hadis hasanun eta hadis hasan rawainahu fi musnadil imamaini dina musnadna dua imam Ahmad bin Hambal wa Darimi tegasna Imam Ahmad putra Ahmad bin Hambal karang Imam Darimi bisnadin hasanin al hadis usamin wal isrun hadis anu ka 28 an Abi Najihi al-Irbadi an Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adona parantos mitutur mepelingan ka urang sadayana sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau idotan kana hiji pitutur wajilat anusieun minha ku itu pitutur naon al-qulubu pirang-pirang hate wadaropat sareng nyurucud minha ku itu pitutur naon al-uyunu pirang-pirang panon fakulna maka ngadawuh kuring ya Rasulullah wahai Rasulullah ka'annaha mau idotu mawaddiin ka'annaha seolah-olah aya sanyanyana pitutur teh mau idotu eta pituturna muwaddiin jalma anu amitan anu bade pamitan pa'ausina mugi ngawasiatan Gusti ka abdi qala adawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum
wasiat kuring ka aranjeun bitaqwallah kana kudu takwa ka Allah taala azza wa jalla wasam'i sareng kudu ngupingkeun kana wasiat wa taati sareng kudu taat ka Allah wa in ta'ammaro sareng sanajan jadi raja alaikum ka aranjeun naon abdun hiji abid faati'uhu maka kudu nurut aranjeun ka abid wa innahu jeung sanyana kalakuan man eta saha jalma yaish anu hirup itu si jalma minkum bari ti aranjeun pasayaro maka bakal ningali itu jalma ikhtilafan kana perbedaan kasiron anu loba fa'alaikum maka misti kudu netepan aranjeun bisunnati kana sunnat kaula wa sunnatil khulafair rasyidina sareng kana sunnahna khulafaur rasyidin anu opat ya al muhdiyina anu meunang pituduh sadayana addu maka kudu ngegel aranjeun alaiha kana sunnah binawajidi ku pirang-pirang carehan wa iyakum sareng kudu sieun aranjeun wa muhdasati tina pirang-pirang anu alalanyar al umuri tina pirang-pirang perkara fa inna kulla bid'atin maka sanyana sakur bid'ah syar'iyah dolalatun eta sasar rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun al hadisu tasi'u wal isrun hadis anu ka-28 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni cobi wartoskeun ka abdi bi amalin ku hiji amal yudkhiluni aljannata yudkhiluni anu mata ngasupkeun ka kuring itu amal aljannata kana surga wa yubaiduni anin nari wa yubaiduni sareng anu mata ngajauhkeun itu amal ka kuring anin nari tina neraka qala ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta yakin temenan nanyakeun anjeun ka kaula an adimin tina perkara anu pohara anu agung wa innahu sareng sanyana amal layasiru eta yakin gampang ala man ka setiap jalma yassarahullahu taala yassarahu anu parantos ngagampangkeun kana itu ka itu jalma sa Allah taala alaihi kana itu amal ta'budullaha kudu ibadah anjeun ka Allah taala la tusyrik ulah musyrik anjeun bihi ka Allah taala sayan ku hiji perkara wa tuqimu sareng ngalakonan anjeun as-sholata kana salat wa tu'ti sareng wa tu'ti zakata sareng ngaluarkeun zakat nunaikeun zakat wa tasum ramadana sareng puasa di bulan Ramadan wa tuhijjul baita sareng ibadah haji ka Baitullah summa qala tuluy ngadawuh deui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala masing ingat adul luka bakal nuduhkeun kuring ka anjeun ala abwabil khairi kana pirang-pirang panto kahadean as-saumu junnatun as-saumu ari puasa junnatun eta benteng wasodaqatu sareng ari sedekah tutfiu eta mareuman itu sedekah al khati'ata kana kasalahan kama yutfiul ma'a saperti yen mareumanana cai yutfiu al ma'u saneunana cai an naro kana seuneu wa sholatu rujuli sareng ari salat sunnah seseorang bijau fil laili dina waktu tengah
peuting sumatala tuluy ngaos Kanjeng Nabi tataja junubuhum kana ayat tataja junubuhum anil madoji hatta balago sehingga dugi Kanjeng Nabi kana lapad dia malun summa qala tuluy ngadawuh Kanjeng Nabi ala nah henteu kudu ukhbiruka nyaritakeun kuring ka anjeun biro sil amri kana modalna perkara amal hade atau kana pokokna amal hade wa amudihi sareng tihangna itu perkara wadar wati sanamihi sareng puncakna luhurna itu perkara kultu ngadawuh kuring bala kan tenang leres carioskeun ya Rasulullah qala ngadawuh Rasul amri ari modal atau pokokna perkara teh al islamu eta Islam wa amuduhu sareng ari tihangna perkara teh as-sholatu eta migawe salat wa darwatu sanamihi sareng ari puncakna luhurna perkara teh al jihadu eta jihad sumaqala luing ngadawuh Rasulullah ala ukhbiruka nah henteu kudu nyaritakeun kaula ka anjeun bimalaki kana pamakemna atau kana galeuhna dari kakulihi itu perkara tegasna sadayana kultu ngadawuh kuring bala leres ya Rasulullah fa akhoda bilisani fa akhoda teras nyepong Rasulullah bilisani kana lisanna Rasul waqala sareng ngadawuh Rasul kuffa kudu nyegah anjeun alaika madorot ka anjeun hada kana ieu lisan qultu nyarios kuring ya Nabi Allah wa inna lamuakhaduna jeung sanyana abdi sadayana lamuakhaduna eta yakin bakal disiksa sadayana bima ku perkara natakallamu anu nyarios abdi sadayana bihi kana itu perkara faqala maka ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sakilat cekah sepi ka anjeun naon ummuka indung anjeun duh karunya teuing lah kitu nya karunya teuing wahal yakubu jeung teu nibakeun atawa ngalungkeun annasaka jalma-jalma finnari kana neraka ala wujuhihim kana pirang-pirang begetna itu jalma au qala atawa ngadawuh rawi hadis ala manakhirihim kana pirang-pirang cukang irungna jalma-jalma illa hasaidu angin hasil alsinatihim omong-omong nganana pirang-pirang lisan itu jalma rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih hadisus salasun al hadisus salasuna hadis anu 30 an Abi Sa'labah al-Khushani Jursumi ibni Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala adawu Rasulullah sallam innallaha ta'ala sanyana Allah ta'ala farodo parantos mardukeun Allah ta'ala faraido kana pirang-pirang kaparduan fala tudayyuha maka ulah nyanyiakeun ararancin hana kana kaparduan wahada sareng parantos ngabatasan Allah hududan kana pirang-pirang batasan fala ta'taduha maka ulah ngaliwatan ararancin kana batasan pirang-pirang batasan wa harrama sareng parantos ngaharamkeun Allah al-asya'a kana pirang-pirang perkara fala tantahikuha maka ulah ngarumpak ulah ngalakukeun aranjeun kana itu pirang-pirang perkara wasakata sareng parantos jempe atawa ngantep
Allah an asya'a tina pirang-pirang perkara rahmatan karena nyaah lakum ka araranjin goiro nisyanin sabari sanes poho atau lalai itu Allah fala tabahasu maka ulah abarahas aranjeun atau ulah murtik araranjeun anha tina itu asya hadisun hasanun rawahu adaruqutni wa ghairuhu al hadisu hadi wasalasun hadis anu katilu puluh hijina an abil abbasi Sahl bin Sa'adin as-Sa'idi radhiyallahu an qala nyarios abil abbas jaa dongkap saha rajulun hiji lalaki ila nabi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka nyarios itu rajul ya Rasulullah wahai Rasulullah dullani mugi nuduhkeun Gusti ka abdi ala amalin kana hiji amal ida amil tuhu di mana-mana ngamalkeun kuring kana itu amal ahabbani maka banget mideudeuhna ka abdi saha Allahu Allah wa ahabbani sareng banget mika deudeuhna mika cintana saha annasu manusia. Pakola maka ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya izhad kudu zuhud anjeun fid dunya kana dunya yuhibbakallahu maka bakal banget mika deudeuh ka anjeun sa Allah wajhad sareng ulah hayang dunya sareng ulah hayang wajhad sareng ulah hayang wakul zuhud fima dina perkara indan nasi anu tetep di jalma-jalma ulah hayang anjeun dina perkara anu tetep di jalma-jalma yuhibbaka maka bakal mikaresep ka anjeun saha annasu jalma-jalma. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanatin kalawan pirang-pirang isnad anu alus al hadis susani wasalasun hadis anu ka-32 an Abi Sa'id bin Malikin Abi Sinanin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dororo wala diroro la dororo henteu aya ngamadaratkeun wala diroro sareng henteu aya silih madaratkeun hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhu musnadan bari hadis nate hadis musnad rawahu Malikun fil Muwatta'i parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Imam Malik dina kitab Al Muwatta mursalan hadis nate hadis mursal an Amr bin Yahya an abihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asqata maka ngagugurkeun itu abih Aba Sa'idin ka Aba Sa'id walahu sareng eta tetep kana hadis turukun hari pirang-pirang jalan yukawi anu nguatan sahabaduha sawarehna turuk ba'dun kasawarehna di al hadisu salisu wasalasun hadis anu ka-33 an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu huma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'ton nasu law yu'to lamun dibere bae atawa ditulungan bae sa annasu jalma bidakwahum kana pangakuanana itu jalma-jalma lada maka tangtu ngaku saha rijalun pirang-pirang lalaki amwala qaumin kana pirang-pirang hartana kaum wadima ahum sareng kana pirang-pirang getihna itu kaum lakin al bayyinatu alal muddai lakin ngan al bayyinatu ari saksi alal muddai eta tetep ka jalma anu ngaku
wal yaminu sareng ari sumpah ala man ankaro eta tetep ka jalma ankaro anu inkar itu jalma. Hadisun hasanun rawahul baihaqi wa ghairuhu hakada wa ba'duhu bi sahihaini. Al hadisur rabi wa salasun hadis anu ka-34 an Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a man sahajal ma ra'a anu ningali itu sima itu man minkum ti araranjeun munkaron kana kamungkaran fal yughayyirhu maka kudu ngarobah itu man kana pamungkaran biadihi ku panangan itu man. Panin lam yastati maka lamun teu kawasa itu man wabilisanihi maka ku lisana itu man. Panin lam yastati maka lamun teu kawasa oge itu man. Pa biqalbihi maka ku hatena itu man. Wadalika sareng ari inkar ku hate teh ad'aful imani eta pang lemahna tina iman. Rawahu Muslim. Al hadisul khamisu wa salasun hadis anu ka-35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu la tahasadu ulah silih hasudan araranjeun wa la tanajasu sareng ulah silih tipu aranjeun wala tabaghadu sareng ulah silih benduan aranjeun wala tadabaru sareng ulah silih tukangan aranjeun wala yabi sareng ulah ngajual sahabadukum saware aranjeun ala bai'i ba'din kana barang anu geus dijual kabatur wa kunu sareng kudu aya aranjeun ibadallah eta jadi abdina Allah Ta'ala ikhwanan anu duduluran al muslimu ari jalma Islam akhul muslimi eta dulurna jalma Islam la yadlimuhu henteu meunang ngadolim muslim ka muslim deui wala yakhduluhu sareng ulah ngahinakeun muslim ka muslim deui wala yakdzibuhu sareng ulah ngabohong muslim ka muslim wala yahqiruhu sareng ulah ngahina Islam muslim ka muslim at-taqwa ari taqwa hahuna eta di dieu wa yusiru sareng isyaratkeun Kanjeng Nabi ila sadrihi kana dadana Kanjeng Nabi salah samarratin kana 3 pirang-pirang balikan bihasbin ari ngitung-ngitung hiji bihasbin mriin ari ngitung-ngitung hiji jalma minasyari tina kagorenganana an yahkiro eta yen ngahinakeunana itu jalma akhahuka dulurna itu jalma al muslima anu muslim kulul muslimi ari sakur-sakur jalma muslim alal muslimi ka jalma muslim sejenna teh haramun eta haram naon damuhu getihna itu muslim wa maluhu sareng hartana itu muslim wa irduhu sareng kawirangna itu jalma muslim. Rawahu Muslim. Al hadisus sadis wa salasun hadis anu ka-37 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa saha jalma nafasa anu ngabungahkeun itu jalma an mukminin ti jalma mukmin kurbatan kana hiji kasusah min kurobin tina pirang-pirang kasusah ad-dunya sing saha jalma anu nanti teh jalma mukmin anu ngabungahkeun jalma ka hiji jalma mukmin tina hiji kasusah tina pirang-pirang kasusah dunia nafasallahu nafasa maka ngabungahkeun sa Allah Ta'ala anhu ka itu jalma kurbatan kana hiji kasusah min kurobi yaumil kiamati min kurobi tina anu tetep tina pirang-pirang kasusah yaumil kiamati dina poe kiamat waman sareng saha jalma yasaro anu ngajembarkeun
itu jalma alamu sirin ka jalma fakir jalma anu susah yassarallahu maka ngajembarkeun saha Allahu Allah alaihi ka itu jalma fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat wallahu sareng ari Allah fi aunil abdi eta tetep nulungan ka abdina maka nal abdu dina salagi aya na itu abdu fi auni akhihi dina tetepna dina nulungan dulurna itu abdi waman salaka sareng sahajal masalah ka anu mapai itu jalma torikon kana jalan yaltamisu anu neangan itu jalma fihi dina itu jalan ilman kana ilmu sahalallahu sahala maka ngagampangkeun sa Allah lahu ka itu jalman bihi kalawan ilmuna torikon kana jalan ilal jannati ka surga wa majtama'a sareng itu kumpulan naon kaumun hiji kaum fi baitin di hiji rompok min buyutillahi anu tetep tina pirang-pirang baitullah yatsuluna anu macakeun itu kaum kitaballahi kana kitabna Allah taala wa yatada sareng ngaderes wa yatadarasunahu sareng ngaderes itu kaum kana itu kitabullah bainahum di antara itu kaum illa nazalat angin turun alaihim ka itu kaum sakinatu naon asakinatu katengtreman wa ghasyiyatuhum sareng nutupan ka itu kaum naon ar-rahmatu rahmat Allah wa hafathum sareng mager ka itu kaum sa'al malaikat wa dzakaro sareng ngalem atau ngitung-ngitung hum ka itu kaum sa'allahu Allah taala fiman serta golongan indahu anu tetep di Allah waman sareng sahajal ma abtoa anu kendor bihi ka itu jalma naon amaluhu amala itu jalma lam yusri maka mual gancang ka itu bihi ka itu jalma naon nasabuhu darajatna itu jalma rawahu muslim bihadal lafzi al hadisu sabi'u wa salasun hadis anu ka 37 an ibni Abbasin radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi bima dina hadis yarwihi anu ngariwayatkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadis an rabbihi ti pangeranana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabaraka maha barokah Allah wa taala sareng maha luhur Allah qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyana Allah kataba eta nuliskeun Allah al hasanati kana pirang-pirang kaalusan wasaiati sareng kana pirang-pirang kagorengan summa bayyana tuluy martelakeun Rasul dalika kana nuliskeun paman maka saha-saha jalma hamma anu neja itu jalma bihasanatin kana hiji kaalusan falam ya'malha tuluy henteu migawe itu jalma kana eta kaalusan kata baha maka nuliskeun kana kaalusan sa Allah indahu bikin itu jalma hasanatan kana hiji kaalusan kamilatan anu sampurna wa inhama sareng lamun neja atau ngamaksud itu jalma biha kana kaalusan fa amilaha tuluy migawe itu jalma kana itu kaalusan kata baha maka nuliskeun kana kaalusan sa Allah indahu pikeun itu jalma asra hasanatin kana 10 pirang-pirang kaalusan ila sab'i mi'atin nepikeun ka 700 diafin tiklan ila adafin kasirotin ditikaukeun deui nepi ka pirang-pirang tiklan anu loba wa inhama sareng lamun ngamaksud atawa naja itu jalma bisayiatin kana hiji kagorengan falam ya'malha tuluy henteu migawe itu jalma kana kagorengan kana sayiat kata baha maka nuliskeun kana itu kagorengan sallallahu indahu pikeun itu jalma hasanatan kana hiji kaalusan
kamilatan anu sampurna. Wa in amma sareng lamun neja atau ngamaksud si jalma biha kana kagorengan fa amilaha tuluy migawe itu jalma kana itu kagorengan kata baha maka nuliskeun kana kagorengan sa Allah Allah sayiatan kana hiji kagorengan wahidatan. Karena sayiatan wahidatan kana hiji kagorengan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi lamun kana kagorengan mah lamun geus niat ngagorengan kagorengan teu dilakukeun maka menang hiji kahadean, lamun dilakukan menang hiji kagorengan. Beda jeung kana kahadean mah teu dilakukeun menang hiji kahadean, lamun dilakukan dilipat gandakeun kana 10 sampaikeun kana 7 sampaikeun kana 10 ya 10 tikelan sampaikeun kana 700 bahkan kana berkali-kali lipat. Rawahu Bukhari wa Muslim fi sahihahima dina sahihna ya, dina sahih Bukhari sareng sahih Muslim. Wa hadhil hurufi kalawan ieu pirang-pirang huruf pandur maka pek ningali wanjeun ya akhi dulur kuring waffaqona mudah-mudahan maparin taufik ka kuring ka urang sadayana saallahu Allah wa iyyaka sareng ka anjeun ila adimi kana agungna atau poharana lutfillahi ta'ala kaulas Allah anu maha luhur wa ta'ammala sareng pikiran wa anjeun kana ieu hadhil alfad kana ieu pirang-pirang lafaz atau ieu pirang-pirang ucapan wa qauluhu sareng ari dawuhan Rasulullah SAW indahu lapat indahu isyaratun eta isyarah ilal i'tina ibiha karena neja banget karena migawe alus wa quluhu kamilatan sareng cariasanana kanjeng Nabi dawuhan kanjeng Nabi kamilatan lapat kamilatan litakidin eta pikeun nguatan wa syiddatil i'tina ibiha sareng banget nya anana karena itu kehalusan wakola sareng ngadawuh Rasulullah SAW pisayyiati dina kagorengan allati hamma anu naja itu jalma biha kana itu sayyi'ah summat harokaha tuluy ninggalkeun itu si jalma kana sayyi'ah kata bahallahu ta'ala indahu hasanatan maka nuliskeun Allah ta'ala pikeun itu jalma teh kana hiji kahadean kamilatan anu sampurna paakadaha maka nguatan Rasulullah SAW karena kehalusan teh bikamilatin kulapad kamilah sampurna wa in amilaha sareng kana lapad wa in amilaha katabaha sayyi'atan wahidatan paakada maka nguatan Rasulullah SAW taklilaha kana nyaetikeun nana kagorengan biwahidatin kulapad wahidatin walam yuakid ha sareng henteu ngurangan atau henteu nguatan Rasulullah SAW kana kagorengan bikalamilatin kulapad kamilah walillahil hamdu maka eta tetep ka Allah alhamdu ari sadaya puji wal minnatu jeung subhanahu maha bersih maha suci Allah la nuhsi sanaan alaihi wa billahi taufik. Al haditsu samin wa salasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man sahajal ma'ada anu ngamusuhan itu jalma li kakuring walian kana hiji wali atau kekasih pakod adantuhu maka nyata merenya ho kami ka itu jalma bil harbi kalawan merangan wa mata qarraba sareng nyen ka deus ilaya ka kami nyakatan ka kami ka kuring itu abdi saha abdi hiji hamba ka kami bisain ku hiji perkara ahaba anu leuwih dipikarasa ilaya
ukuring ukami mimma tibatan perkara tinimbang perkara iftaradatuhu anu mardukeun kami kana itu perkara ka itu abdi alaihi ka itu abdi wala yazalu sareng teu eureun-eureun naon abdi abdi kami ya taqarrabu eta ngadeuketan itu abdi taqarrub ilayah ka kami bin nawafili ku pirang-pirang sunnah hatta uhibbahu sehingga mikaresep kami ka itu abdi fa ida ahbabtuhu maka di mana-mana mikaresep kami ka itu abdi kuntu maka bukti kuring sam'ahu seperti pendengaranana alladzi yasma'u anu nguping itu abdi bihi kudu cepilna wa basaruhu sareng pang ningalina itu jalma alladzi yubsiru bihi anu ningali itu abdi ku itu panon wayadahu sareng eta seperti leungeun itu jalmi allati yabtisuha anu nyapok itu abdi ku itu leungeun warijlahu sareng seperti sikilna itu jalma alati yamsiha anu berjalan ku itu sikil wala in sa'alani sareng jeung lamun menta itu abdi ka kami la u'tiyannahu maka tangtu bakal mere kami ka itu abdi wala in nista'adani sareng lamun menta pangraksa itu abdi ka kami la u'idannahu maka tangtu ngaraksa kami ka itu abdi rawahul Bukhari al hadis utasi wasalasun hadis anu ka 38 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sanyana Allah taja eta ngahampura Allah wa tajawazali eta ngahampura Allah karena panghampuran karena panghormatan ka kaula ka kuring ti umat kuring an ummati ti umat kuring al khotoa kana kasalahanana wanisiana sareng kana kapohoanana wa mastukrihu sareng kana perkara anu anu dipaksa itu umat kaula alaihi kana itu perkara hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhum al hadisul arbaun hadis anu ka-40 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyepengan atau nyandak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman kibi kana tak kuring faqala tuluy ngadawuh Rasul kun fid dunya kun kudu bukti anjeun fid dunya di dunya ka annaka goribun eta saperti sanyana ari anjeun teh goribun eta ngumbara au abiru sabilin atawa anu keur ngaliwat di jalan wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsaita di mana-mana pas sore anjeun wala tantadiri maka ulah nungguan anjeun as-sabaha kana waktu isuk wa ida asbahta sareng di mana-mana isuk-isuk anjeun fala tantadir li maka ulah nungguan anjeun al-masaa kana waktu sore wa khud sareng kudu nyokot anjeun min sihatika tina waktu sehat anjeun limaridika pikeun gering anjeun wa min hayatika sareng kudu nyandak anjeun hayatika tina waktu hirup anjeun limautika pikeun maut anjeun rawahu Bukhari al hadisul hadi wal arbaun hadis anu ka 40 hijina an Abi Muhammad Abdullah ibni
Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu la yu'minu henteu sampurna imana saha ahadukum salah seorang ti aranjeun hatta yakuna sehingga yen bukti hawa nafsuna itu ahad tabaan eta nurut lima karena syariat citu anu ngadatangkeun kuring bihi kana itu syariat. Hadisun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bisnadin sahihin. Al hadis susani wal arbaun an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam wahai anak Adam innaka nyana anjeun ma da'autani dina salagi masih ngadua anjeun ka kuring warjautani sareng ngarep-ngarep anjeun kana rahmat kuring kofartu maka ngahampura kuring laka ka anjeun alama kana dosa kana anu bukti itu dosa minka eta tetep ti anjeun wala ubali bari henteu merdulikeun kami kana leutik gedena ya ibna Adam wahai anak Adam lau balagot salamun geus nepi naon dunu buka pirang-pirang dosa anjeun anana sama ikana mega na langit summastagfartani tuluy minta hampura anjeun ka kuring kofartu maka ngahampura kuring laka ka anjeun ya ibna Adam wahai anak Adam innaka sanyana anjeun lau ataitani lamun datang anjeun ka kami bikuro bil ardi kalawan mawakan sapinuhna bumi khotoya naonana khotoya tina arah-arah dosa tina pirang-pirang dosa sumalakitani tuluy nepungan anjeun ka kuring latusriku bari henteu musyrik anjeun bi ka kuring sayan kana hiji perkara kana sesuatu oge la ataituka maka tangtu datang kami ka anjeun bi kurobiha kalawan mawa sapinuhna bumi magfiratan naonana magfiratan tina pangampuran rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.